Sanjaya Garang asli na soba Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya tepasuna di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dang uday sareng aki dina acara dongeng Sunda ti kandaga tepasuna YouTube. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna aya dina panangtayunganna Allah taala dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai amin ya robbal alamin. Urang ngeureuyeuh sapertos biasa pamirsa naraskeun hanca anu katunda hiji lalakon anu judulna Ratu Candana Sutra. Kiwari nincak kana bagian anu ka-41 ieu dongeng teh mangrupikeun terasan tina serial silat Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Pamirsa sadayana sadacan aki mandar dongeng mangga ulah saasanya di subscribe heula ritual palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana parantos subscribe, like, komen, oge ngasih dongeng-dongeng akinya boka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Subasta nyangkolong kana waktos mangga urang ngamparkeun deui sama kabujutanna parsamakna saoratu bajigurna sareng katimusna. Kaparayun sadayana prung Pamirsa sadayana urang teuneun heula lalampahan Sanjaya anu keur tarung ngadu jajaten ngalawan Megasendu. Ayeuna mah urang caritakeun heula ngaguar heula ngeunaan heulang samudra anu ditawan di Karaton Selat Bangkat. Heulang samudra ditawan di hiji kamar anu dijaga ku dua urang prajurit awewe. Biasana mah eta kamar tabanan teh dijagana ku 4 urang atawa leuwih. Tapi ku sabab 7 prajurit dibawa ku Megasendu pikeun mapag kadatanganna Jawara Pedang Dewa di tapal wates. Prajurit anu jaga teh jadi ngurangan. Heulang samudra harita keur ngahulang bae di jero kamar tahanana. Manehna keur mikir nyaran cara pikeun ngaloloskeun diri ti eta tempat. Jaga sigana mah teu loba teuing ye poe ayeuna mah. Sabab aing ngadenge loba prajurit cenah nu diajak indit ku katuana. Aing kudu bisa ngaloloskeun diri ti ieu tempat kumaha baik carana. Sanggeus mikir saura kali heulang samudra cangkat tina diukna manehna ngalengkah ngadeuketan ka panto kamar. Ketrok. Buka. Trok. Buka heula. Panto kamar tina kayu jari kanal.
diketrokan ku helang samudra. Panto kamar teh tohaga hese, lamun kudu didobrak teh sakuriling na oge janela deh ngan ukur aya erang-erang laleutik pikeun hawa. Kolotrak reket panto kamar ngareket muka. Sawaktu helang samudra nololkeun sirahna congo tumbak langsung bae antel kana irungna. Naon anjeun keketrok wae? Tanya prajurit awewe nu cekelan tumbak tumanya ke helang samudra. Aduh kuring teh teu kuat ya hayang kacai. Ulun helang samudra. Rek mandi atawa kumaha ieu teh? Mun rek mandi bareng we atuh, mandina jeung kuringnya. Tembal prajurit sajena bari seripis ngagoda ka helang samudra. Prajurit-prajurit nu jaga tawanan teh duanana ge gareuli sawakna mararontok bahenol ngan bae nu saurang mah kulitna bodas bersih, ari baturna mah kulitna teh coklat sawo mateng. Kuring mah lain hayang mandi tetapi na hayang miceun, hayang kapacilingan heula, ceuk helang samudra deui. Sinten, bawakeun tampolong keur tawanan. Cek prajurit nu kulitna bodas nitah ka baturna nu kulitna sawo mateng. Ulah dibawakeun tampolong atuh kuring mah teu bisa miceun dina tampolong teh. Leuwih hade anteur kuring ka pacilingan bae. Cek helang samudra bari masang beungeut pikarunyaeun. Dua prajurit jadi silih teuteup. Teu lilapok sinten anu kulitna coklat nyarita. Gemarsi urang kawal we atuh ka pacilingan daripada si Kasep ieu kababayan di dieu. Ke kamar tawanan teh jadi barau. Urang moal betah jagana ge. Si kulit bodas anu ngaranna Gumarsi ungeuk tuluy nyarita ka helang samudra. Heug, kami bakal nganter anjeun ka pacilingan tapi ulah lila-lila nya. Oge tong coba-coba pikeun kabur. Keur naon kuring kabur sagala kuring mah betah di dieu ge pamandanganna ararendah awewena gareulis. Komo nu jagana anjeun duaan gareulis pisan. Walon helang samudra aja sangkan nu duaan teh daek nurut. Helang samudra tuluy ngalengkah kaluar ti jero kamar. Helang samudra leumpang diringkeun ku Gumarsi jeung Sinten nuju ka satukangan karaton. Ngaliwatan pawon karaton tuluy kebat ngaliwatan patamanan. Sakuriling karaton Selat Bangkat teh dipager ku temok jangkung. Jadi hese pikeun tawanan mah bisa kabur teh hiji-hijina jalan meureun kudu bisa ngaluncatan tembok anu sakitu luhurna. Bari terus leumpang helang samudra panonna utret ka ditu ka dieu. Remenna mah ngareretna ka arah tembok jangkung di belah kencaeunana. Aduh, jangkung pisan geuning tembok benteng nage. Maka jelengan sigana ku aing sanajan aing ngagunakeun ilmu ngampangkeun awak. Da leuwih ti 3 tumbak sigana luhurna. Kajaba meureun aya tangkal nu rada luhur nu tepati jauh ti benteng karaton pikeun aing ngawahan. Gelantas batina helang samudra. Keur mikir kitu jol di hareup ka tempo aya tangkal caringin anu rada jangkung sanajan tangkalna teu pati jangkung tapi na jarakna jeung tembok benteng teh deukeut. Lakadalah beneran aya tangkal caringin. Najan teu pati luhur ge tapi cukup pikeun aing ngawahan ngagajengan benteng. Ceuk helang samudra dina hatena. Helang samudra gancang mengkol ngaleok nuju ka tangkal caringin leumpangna rada digancangan. Are ka mana?
paciringan mah di belah ditu lain didinya, cek Sinten ngagerok ke Helang Samudra. Tapi Helang Samudra teh terus ngungkug ke arah tangka caringin. Bari tengah liek ge manehna nemala. Kuring geus teu kuat ya, daripada kababayan mending ge micen di satu kangen tangka caringin itu. His, ulah ieu. Didinya dipahing pisan sabab eta tangka caringin nang melakna Nyai Ratu ke anjeun bakal dibenon dihukum. Cek Sinten deui. Ah, daripada nyeri beteung teu kuat leuwih hade ge kuring dihukum lah teu naon. Helang Samudra ngagancangan lempangna Gumarsi jeung Sinten atuh gagancangan nuturkeun. Sawaktu geus deukeut ka tangka caringin, teu antabarah deui. Helang Samudra langsung ngagenjotkeun dua sukuna jeung kalayang celek. Helang Samudra eunteup dina hiji dahan leutik di luhur tangka caringin. Tuluy Helang Samudra malik karah benteng karaton. Aduh cilaka Gumarsi, tawanan urang teh sigana rek kabur. Sinten gancang angkat tumbakna tuluy dilempagkeun karah Helang Samudra. Siut, pelawar, put, plesat. Tumbak ngablesur gancang karah murid Pandita Getih Geni. Hiu, cereb. Tumbak teh nancep kena kana batang tangga caringin, sedangkan Helang Samudra nama geus kaburu ngagajleng di tangga caringina. Ngaliwatan tembok benteng karaton tuluy turun di saluareun benteng. Kumaha sih ieu ajak nu sejen pikeun ngabrik tawanan gancang. Cek Sinten bari manehna mah langsung bae ngagajleng ka luhur tangga caringin tuluy ngagajlengan tembok benteng karaton cara Helang Samudra. Sedangkan Gumarsi langsung ngolebat lumpat ke arah panto tukang bikin ngajak salah saurang baturna nu jaga di panto tukang karaton. Helang Samudra nu turun di saluran tembok benteng karaton teu talangke langsung ngablesat lumpat. Helang Samudra teu apal kana kayaan di wewengkon Selat Bangkat. Helang Samudra uku nuturkeun naluriahna pikeun ngajauhan karaton jeung basisir. Tapi Sinten, si prajurit jaga, terus ngudak ngabrik ka Helang Samudra. Nyata nama ilmu lompatna teh teu eleh Helang Samudra. Sinten mampu pikeun ngimbangan lompatna Helang Samudra. Manehna kokolebatan di antara tatangkalan anu sakitu rapetna. Dalila dua bayangan sejen ngablesat ngadeketan ka Sinten ti arah tukang. Nyatana eta teh Gumarsi jeung salah saurang baturna nu milu ngudag ka Helang Samudra. Manehna nuju ka tapal wates. Urang kudu gancang ngabrik manehna saacan ngaliwatan tapal wates. Brik liwat jalun luhur. Keur kuring jalan handap, cek Sinten ka Gumarsi jeung baturna. Duaan ungeuk tanani ngarti tuluy duanana geting corelat ka luhur tangkal. Gumarsi jeung baturna ngabrik Helang Samudra ngaliwatan jalan luhur jojolatan ti hiji tangkal ka tangkal anu sejena. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Sakur wargi tepasuna nu biasa atanapi rajin balanja di Shopee. Balanjana tiasa ngalangkungan produk anu dipajang di dongeng Aki. Mangga klik salah sawios produkna salah saparantosna lebet ka Shopee mah pamirsa bebas. Bade ngagaleuh naon bae oge nya, mangga teu langkung keperyogian baraya sadaya. Bade meser panci, bade meser topi, bade meser kabaya, mangga nya. Teu kedah wajib meser produk nu aya atanapi nu dipajang di dongeng Aki. Ku balanjana pamirsa di Shopee ngalangkungan produk dongeng Aki, atur nuhun atuh sami sareng eta teh ngabantos kana kamajengan ieu channel.
Hatur nuhun kasadayana anu parantos balanjang langkungan dongeng Aki oge anu parantos ngarojong karena pedaran-pedaran dongeng Aki. Hatur nuhun pisan. Urang keur ieu deui dongengna pamirsa nya prung Kusabab ngaliwatan jalan luhur, lumampah Gumarsi jeung baturna jadi leuwih gancang. Duanana bisa nyusul heulang samudra. Cileng kalayang, cileng juralitcle. Gumarsi jeung baturna gajlang ngaliwatan heulang samudra tuluy salto 2 kali nu akhirna mah turun di hareupeun heulang samudra dina jarak ukur 7 lengkah. Gumarsi jeung baturna ngajega nyegatan jalanan heulang samudra. Muridna Pandita Getih Geni teh kapaksa ngeureunkeun lumpatna. Serepet heulang samudra langsung ngalugas padangna sabab nampo Gumarsi jeung baturna ge geus nyarabut pakarangna. Sedengkeun di satukangeun heulang samudra harita mucunghul sinten anu langsung manehna ge nyabut pedangna. Heulang samudra ditingker ku 3 prajurit karaton Selat Bangkat. Leuwih hade anjeun serah bongkokan bae kasep, sangkan banget kasep anjeun teh teu tatu. Teu ruksak ieu katurih ku pedang kuring. Cek Gumarsi bari mencerong ka heulang samudra. Leuwih hade ge hancur lebur diri kuring teh daripada masrahkeun kahormatan pikeun niat bejat anjeun kabehan. Tembal heulang samudra katempo teu neungludeuk. Leber ku wawanen teu sieun sigana teh saeutik ge sanajan dihurup ku 3 urang. Teu bisa dipikannya anjeun mah. Batur-batur, hayu urang cangkalak jajaka wanglang ieu. Hiat sinten jeung anu duaan langsung ngagapruk narajang ngahurup heulang samudra. 3 pedang kokolebatan ngurung sakujur awakna heulang samudra. Sedengkeun harita tepati jauh di tempat tarungna heulang samudra nu dikoroyok ku 3 prajurit Selat Bangkat. Didinya Sanjaya masih ragot tarung ngalawan Megasenu. Harita Megasenu watak ajianana celegedeg. Awakna rubah jadi raksaksangan bae beungeutna rubah jadi pikasieun, panonna jadi bolotot, irungna badag ngadungkuk, bibirna kanal mani kadeplik. Huntuna jadi sihungan ranggeteng bararadag narolol tina selabiwirna. Dan si Megasenu geningan bisa rubah jadi raksasa kawas baturna. Emangna anjeun hungkul nu bisa ngagedean awak kawas raksasa teh aing ge bisa. Sanjaya ingat kana ilmu Dewa Takhara pamere payung sarimit, napasna harita ditahan sakedeung. Daya cipta batina dikuatkeun jelegedeg. Ngadadak jawara perang dewa rubah jadi wujud raksasa jangkung badag. Cara Megasenu ngan bae rupana Sanjaya mah teu rubah kawas buta. Tetep bae kasep cara biasa. 2 raksasa harita ngadu tenggelan anu ngandung kekuatan tenaga jero hiu meledak ceger. Bumi ngarieg inggeng tarik kawas anu diamuk kulini. Kalombang bituna ngandung geteran kuat anu sumebar ka mamana ngarubuhkeun 5 tangkal gede jeung welasan tangkal leutik sajena. Sababaraha batu badag beulah tuluy remuk sawareh akibat tina geteran galombang bitu tadi. Di belah kalereun Sanjaya kadenge aya sora ting jerit. Sanjaya gancang ngaliuk nitenan karah datangna sora. Atuh breh kabireungeuh nyatana di belah kaler teh aya heulang samudra anu keur dihurup ku 4 urang awewe kiwari mah.
musuh helang samudra teh jadi nambahan hiji sabab Panilam nyaeta anak buahna Megasandu anu diutus ku Megasandu pikeun mulang ka karaton. Pasarana og manggihan batur-baturna anu keur ngaroyok helang samudra. Kusabab nu tiluan can bisa kene meruhkeun helang samudra nya akhirna mah Panilam ge milu ngahurup ka helang samudra. Helang samudra itu geningan. Sigana bisa ngeloloskeun diri manehna ti karaton tapi diudag-udag ku musuh. Aing kudu gancang meresan si Megasandu sangkan bisa mantuan sobat aing. Geus teu Sanjaya dina batina manehna gancang malik deui ka Megasandu anu harita geus nangtung deui sanggeusna sempet labuh ngajengkang ka tukang sawaktu ngadu tenggelan bieu. Megasandu katempo ngangkat dua leungeunna. Tuluy telila digentakeun ke arah jawara pedang dewa. Blesat dua sinar hejo kawas seukeut tumak ting balelesat narajang ka Sanjaya galunggung. Sanjaya teuincah balilahan. Ukur leungeun katuhuna harita nu meber teh diangkat ke arah dua sinar hejo. Panarajangna Megasandu. Dampa leungeun raksasa Sanjaya mancarkeun cahaya warna-warni kawas katumbiri. Sabab geus ngandung aji sayuti cahaya. Dua sinar hejo ngadadak kanag di tengah jalan tuluy rubah jadi ngalobaan nu tadina ukur dua teh rubah jadi aya genepna. Saterusna mah genep sinar hejo teh kabeh ting balelesat malikan narajang kanu bogana nyaeta ke arah Megasandu. Hiu tu Megasandu rewas lain dikira. Manehna saeutik teh nyangka lamun panarajangna bakal dibalikeun kawas kitu. Sanajan satekah pola manehna ngahadang genep sinar hejo ku dua leungeunna nu mancarkeun sinar beureum. Tapi ukur opat anu katakis, nu dua mah lolos ngahancap pisan kana dada jeung cangkeng belah kencana Megasandu. Megasandu ngacerit tarik maratan langit. Tuluy awakna rubuh dina kayan dadana bolong jeung cangkengna sompal. Megasandu ngacoprak eueuh nyawaan. Tuluy layona teh ngaleutikan mulang deui ka asalna ka wujud aslina nyaeta Megasandu sagede manusia biasa. Harita helang samudra geus mani getih sabab tatuparna dina tak-tak cangkeng jeung tonggongna akibat tina gempuran opat urang musuhna. Malah mah panarajangna Panilam nyieun helang samudra. Ngacungkel labuh. Harita Sanjaya nempo eta kajadian. Dina kaayaan masih ngawujud raksasa nu jangkung badag ngajung kiring sagede pasir. Sanjaya gancang ngagajleng sarta langsung najong Panilam nurek nandasa ka helang samudra. Hiu beledag. Panilam ngajerit tarik awakna maclang tuluy ragrag jauh dina rerungkunan di belah kidul. Tilu urang prajurit karaton Selat Bangkat gancang narajang ka arah helang samudra ngagunakeun tenggelan anu mangrupa sinar beureum. Tapi tilu sinar beureum eta buyar disapu ku sinar bodas panas semu perak tenggelan geunis saju bogana jawara pedang dewa. Hiu parasat celagur. Tenggelan geunis saju nyababkeun katilu prajurit Selat Bangkat macleng racleng ka ditu ka dieu dina kayan awakna tutung geheng ngelunkeun haseup. Harita Sanjaya gancang nyamber awakna helang samudra. Helang samudra ngajerit reuas sabab ngarasa sieun dirina disamber ku hiji raksasa jangkung badag. Cicing, kuring teh Sanjaya. Sanjaya ngarubah deui dirina jadi leutik.
tuluy ti loba carita. Manehna langsung ngablesat lumpat bari manggul helang samudra. Urusan jeung Ratu Candana Sutra ku aing ditunda heula sakedepan mah. Sabab leuwih penting ge nyalametkeun helang samudra. Aing pasti masih jadi bahan porowan maranehna tapikeun bae. Kege ku aing bakal diperenan kabeh. Kitu gerentesna teh Sanjaya bari lumpat tarik nuju ka tempat cicingna Ki Palangrenggo jeung Nyai Sedap Malam. Keur lumpat kitu ngadadak ti hareup aya nu ngolebat tuluy megatan arah lumpat Sanjaya kolebat. Jorelat kalayang celek. Sanjaya kapaksa ngeureunkeun lumpatna bari mancong ka eta awewe. Si horeng eta awewe teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhunannya klanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aduh eta reuwas merenya si Kasep ke jongjon lumpat di pegatan. Ieu karunya ibi mah megatan oge. Bisi acan mumuluk tah ieu tah ibi nyanak awug nu amis raos kareueut matak dedeyeun bari jeung masih haneut. Tah ieu ukurawunal ya surap jagong sok geura urang huapan heula nya Kasepnya. Eta karunya deui si Jang Samudra geura urang ieu eusian heula ku ieu ku awug. Pohara pamirsa si horeng nu norojol teh Bisarwiti ku dongkapna Bisarwiti tuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten dongengna lalampuhan Sanjaya galunggung dina judul Ratu Candana Sutra bagian ke-41 cak urang teu neueuh dihaneuleum sieum geus sampeureun. Urang tuna dihanjuang siang geus aleun urang sampeur deui ke di bagian anu salajengna hatur nuhun ka sadayana nu parantos satya manco satya ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Sada can aki amit mungkur sakedap ngolebatnya bade ngabsen heula para manco mania nu tos hadir di bagian nu kamari aya Kang Dudi Wiguna sehat salamina ki hatur nuhun. Langgoko United oge Kang Dani Sujata di Bandung hadir selalu saurna teterok aya oge sami manco tras. Di mimiti aki ngadongengnya Kang Yui Supriyatna ti Tasik oge Kang Didin Saripudin nu Satya ti Palembang nya Seni. Kang Wan Setiawan nuju di Uni Emirat Arab hatur nuhun mugi lancar sagala rupina Kang Anang Brahma ya di Jatinangor kasepuhan Jatinangor hatur nuhun. Teh Dewi Aprianti nya menuju di Palihan Mekah hatur nuhun. Ajang wel incu aki oge hadir Kang Agus Muklis di Bogorna Kang Ade Sukarna kasepuhan di Palihan Cicadas Bandung Kang Nang Nurholis anu Gaduhan Tegalnya hatur nuhun. Kang Irfan Yudiana Gali di Raja Mandala Kang Asep Suherman di Bekasi amin hatur nuhun pisan pidoana. Bid RM sapan teh kamarin tos manco di channel Mang Otong saur Mang Otong eta aki dagar teh guru abdi wilujeng wengi wilujeng lihat sumun. Mangga ki murid Mang Otong nu nuju makalangan ngiring ngareuah-reuah seni dongeng Sunda. Nuju ngadongeng di Palihan channel dongeng Mang Otong mangga anu palae ngadangukeun ibujeng kapali ditunya. Kang Udaka Panyawang Kang Asep Koswara di Cicadas Bandung Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur oge hatur nuhun amin didoana. Kang Dudi Suryadi di Soreang Kang Udaka Panyawang Kang Wawan Setiawan Kang Atep Riki di Ciawi Tasik oge hatur nuhun sehat salamina amin. Kang Dedi Juhandi di Palihan Garutna Kang Andi Andi Bos Sanal di Bogor Kang Asep Sepuluh di PR Cimahi Kang Topik Abadi nu ngageueuh Kircon. Teteh Esther Adelit Satya Satu salamina Kang Prabu Arjuna Kakang Prabu ti Palihan Kerajaan Banjar Teh Yulina Belia nya Bu Dokter ti Palihan Tasik. Telina Imut ti Bandungna Kang Satya Budi Jawara Kopi Sakti ti Tasik. Teteh Tami Malihah oge nya atur nuhun manco maniati Ciamis. Teteh Intan Ramadhani anu mancon laskeun hanca di Palihan Garut oge Kang Agus Somantri norojol manco RCS sauna Palihan Garutnya hatur nuhun.
Pamirsa sadayana sakitu heula nu kapihatur akhirna amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.